Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak tepang deui urang dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 7. Pangajaran anu salajengna urang bakal diajar ngeunaan dongeng khas Sunda. Cobi aya nu tos terang naon sih dongeng anu kawentar ti tatar Sunda teh? Leres, dongeng anu kawentar nyaeta dongeng si Kabayan atawa dongeng Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Tah ayeuna naon ari dongeng teh? Hayu urang pedar sasarengan. Mikawanoh dongeng. Dongeng teh carita rekaan anu ngandung hal-hal pamohalan atawa hayalan. Upamana bae, sasatoan jeung tatangkalan boga paripolah sarta bisa ngomong kawas jelema. Parahu jadi gunung atawa jelema jadi maung kajajaden. Dongeng oge kaasup karya sastra Balarea lantaran teu kanyahoan saha nu ngarangna sarta sumebarna tatalepa atawa pabeja-beja. Anu salajengna aya rupa-rupa dongeng dina dongeng Sunda. Anu kahiji aya dongeng Sasakala. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung asal muasal hiji tempat atawa barang. Contoh Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Aya deui Sasakala Talaga Warna. Anu kadua aya dongeng sajarah atawa sage. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung tokoh atawa tempat nu ngandung sajarah. Contoh dongeng Arca Domas, dongeng Syekh Maulana Akbar. Anu katilu aya dongeng mite atawa mitos. Nyaeta nyaritakeun hal-hal anu mistis atawa dianggap karamat ku masyarakat. Contoh dongeng Nyi Roro Kidul atawa dongeng Maung Kajajaden. Anu kaopat aya dongeng sasatoan atawa fabel. Nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan. Contoh Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet atawa dongeng Gajah Eleh ku Sireum. Anu kalima aya dongeng jalma biasa atawa disebut parabel. Nyaeta dongeng anu palakuna jalma biasa. Contoh dongeng Si Kabayan Ngalanangka atawa dongeng Tukang Cukur Panipuan. Barudak ayeuna urang diajar ngadongeng. Ngadongeng mangrupa salah sahiji kaparigelan nyarita. Ngadongeng beda jeung maca dongeng. Anu matak dina ngadongeng mah urang kudu bener-bener apal kana isi carita dongeng anu rek didongengkeun. Saacan ngadongeng urang kudu maham kana eusina, paham kana para palakuna katut pasipatanana, sarta paham oge kana hal-hal nu dicaritakeunana. Upama urang rek ngadongeng, urang kudu ngagunakeun sora nu bedas, kekecapanana kudu bentes, bisa ngatur tempo, wirahmana kudu luyu, paromana jeung pasang petana oge luyu. Anu terakhir sikep anu sawajarna atawa teu kaleuleuli. Tugas kanggo hidup sewang-sewangan di bumi. Ayeuna hidup teangan dongeng nu asli ti tatar Sunda.
tuliskeun eta dongeng katut judulna jejerna para palakuna jalan caritana sarta amanatna. Tuluy hidep kudu ngadongengkeun dongeng nu geus diapal ku hidep. Tong hilap rekam hasilna divideokeun nganggo acuk anu nyunda. Tah, dongeng anu bakal dinilai nyaeta dongeng asli ti Tatar Sunda. Pami dongeng Malin Kundang eta mah sanes dongeng ti Tatar Sunda. Jadi, dongeng Malin Kundang mah moal dinilai. Mung sakitu pedaran ngeunaan dongeng. Ayeuna hidep tos tiasa ngabedakeun ngadongeng sareng maca dongeng. Tah, ari ngadongeng mah gendingan hidep kedah apal heula kana eusi dongeng, benten sareng maca dongeng. Pamugi ku ayana pedaran ngeunaan dongeng ieu, hidep tos tiasa ngabedakeun sareng terang tata cara ngadongeng dipayuneun balarea. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.